Sip. Dulur nu aya di lemur barayana di kota karasan dina wengi ayeuna ngecerak hujan raosna teh ngopi sareng ngabako di dapur karuhun. Tah kopina tos aya tinggal langsung dina hawu atawa dina seeng. Tuh tak kieu baraya kopi hawu teh tinggal ngebueurna ge duh melikeut ka ceungit cik. Nikmatnya pokoknya mata jadi kopi hidung ditambih ngarokona ku bako cap madu mantap luar biasa sarang Pak Haji Aib Pak Haji kumaha sehat Alhamdulillah. nah karasan penginten dina wengi ayeuna mah dulur bila anu bade ngopi atanapi hoyong silaturahmi di dapur karuhun tinggal nyumpingan wae ka dieu urang sasarangan ngopi sambil ngawangkong di dapur karuhun dari si dulu. Hatur nuhun, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.